mitra saja pami uning yakin atanapi kelompok informasi masyarakat itu salah sawios kelompok atanapi komunitas di masyarakat anu jejerma regulasinya sebatna aya di Kementerian Kominfo janten ibu kantos jadi indung nakim di Jawa Barat. Telos ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra sadaya duraba nu jauh di pelemburan walau di pedesaan anu dumuk tetep rengenek di lepur mantuh banjar karang pabidangan. Bingah amar watasuta bingahna kagiri-giri tepang deui sareng ngawas ngawangkong ngabahas wartos nu atos-atos. Kasempatan anu ayeuna dangan anu ieu cindek pisan urang nepangan salah sawios wanoja pinilih di Jawa Barat. Konon disebut wanoja pinilih margi reat teu acan aya tanding, teu acan aya banding. Untuk samentawis inyana salah sawios pupuhu di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Urang nepangan Ibu Kadis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampe. Pangesto. Tak upami numutkeun walarana pangesto eta mah geus pasti getih-getih Sunda. Di mana Ibu teh kawin teh Bu Kadis teh? Abdi kawin di Cicalengka. Cicalengka. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Berarti masih di Tatar Sunda punya? Tatar Sunda bisa. Tatar Sunda tuh udah Tatar Sunda bisa. Kunaon disebutkeun wanoja pinilih dan memang kapilih Kepala Dinas Kominfo Jawa Barat. Inyana ngalungguhan salah satu jabatan dipercanten upah gubernur kanggo ngopolakeun dinas atanapi instansi patulah panggil salam informasi. Tos sabaraha lami Ibu di Dinas Kominfo Jawa Barat? Abdi teh definitif di sasi Februari. Sasi Februari 2022. Jantan sebenarnya 5 sasi gitu. 5 sasi. Pada genep sasi. Ibu hadat keneh juga nanya. Semuanya. Tapi udah peminta lepat mau pemininya karir bukan orang lama, bukan orang baru di Kominfo nya peminta lepat. Semuanya abdi teh 2008 lebet ka Dinas Kominfo ngelola websitenya Jabar Jabar. Ya, terus 2010 ngelola layanan pengadaan secara elektronik LPSE tentang pengadaan barang jasanya secara elektronik gitu kan dugi ke 2017 terus kantor janten kepala bidang IKP hubungan sareng kelompok informasi masyarakat tak sekedar ibu tentang waktos kanca mitra saja pami uning yakin atanapi kelompok informasi masyarakat itu salah sawios kelompok atanapi komunitas di masyarakat anu jejerma regulasinya sebatna aya di Kementerian Kominfo janten ibu kantos jadi indung nakim di Jawa Barat margi kantos janten kabinnya kepala bidang informasi komunikasi publik IKP sabaraha lami di IKP genep sasi ibu mau singkat-singkat lami atau di LPS lami? Di LPS lami aja. Ibu, upami nyarios nganggo bahasa Sunda, bahasa indung urang, rasa-rasana terus rada asing kanggo mereka. Kira-kira kumaha ya urang supaya biasa ngaliterasi numutkeun pangemut Ibu. Misalnya ngalakukan pendekatan komunikasi sama informasi. Ya, salah selama kulantaran teh bahasa nu di urang nu lahir getos digunakeunnya bahasa indung gitunya salah nama dianggo kanggo dina komunikasi publik gitulahnya rangkung raos we gitu langsung ka hartos upami telepat di Jawa Barat misalnya di kabupaten kota aya oge anu tos nyanangkeun misalnya umpama di Garut rebo nyunda misalnya teh anggoan rasukan nyunda pisan ya, di kantor oke dianggo upami di Jawa Barat masih aya Ibu kebijakan Pak Gubernur pemerintah provinsi dinten Kemis nganggo acuh rasukan Sundanya nganggo kebaya terus kanggo
pamagetna nganggo pangsi gitu nya hideung-hideung gitu. Hidung. Bu, dina bahasa Sunda aya kecap jati kasilih ku junti. Manawi tiasa dijabarkeun sakedik supados marurang kali anu generasi Z ka dieu ka ditu anu bakal datang kuninga. Biasana naon teh identikna? Eta teh tiasa budayanya. Budaya Tiasa oge secara fisik gitu nya. secara fisik. Pemi budaya berarti budaya urang, budaya Sunda nutos kasisihkeun gitu. Kasisihkeun ku budaya-budaya luar, budaya deungeunnya da ayeuna mah tos kumaha nya karena kulantaran informasi Anu cepet teh nya sanes kanten. enggal pisan gitu nya kanggo niru budaya saya kan gampang pisan. Tapi secara fisik oge tiasa oge gitu Biasa teh. oke. Urang misalnya di dieu di Tatar Sunda geus mulai kaganti tuh ku misalnya pekerja migran gitu ya. Eta ge bagetan salah sawiosnya biasa oge identik. Kumaha oge Jawa Barat teh nya Nah. tanah Sunda teh kulantaran caket sareng magnet ageung lah Jakarta. Daya tarik hubungan daya tarik. Daya tariknya magnetna kan ageung gitu kan di Jakarta. Janten urang teh dijadikan tempat tujuan nya nu sanes gitu nya kumpul lah anu teu tiasa lembet di Jakarta nya di pinggir-pinggir teh kan Jawa Barat gitu. Jawa Barat nya. Nah, eta janten orang Jawa Baratna Kasilihkeun kasisi. Nah, jadi kota. secara fisik Jadi eta biasa. secara fisik disebut jati kasilih ku Iya. junti. Supaya urang terutama dina budaya ulah nepikeun ka jati kasilih ku junti kedah kumaha kitu teh. Salah namanya utamina di bumi ya, di bumi di keluarga maksudnya oke di pendidikan formal eta kedah teras gitu nilai-nilai budaya oke atikannya teras di nya pamieun nama disosialisasikeun lah nya digedurkeun deui nya sumangatna. ya kan sosialisasi teh kan ngabentuk ti alit keneh supaya urang teh jadi makhluk sosial gitulah anu sesuai jeung nilai-nilai budaya urang gitu. Utamina ulah era lamun ngajarkeun anak incu urang make bahasa Induk urang. Ya, nah, gitu kan Mitra Sadaya. Janten ayeuna mah justru kieu nya. Urang teh kan tos globalisasinya. Jalmi teh seolah sami gitu nya. Budaya teh katalah nya sami budaya Korea itu Jejer pasar gitu. Nah, urang teh justru kudu nampilkeun budaya khas asli urang anu beda gitu. Nu beda. Iya, eta nu bakal katinggal nya eta teh. Ieu Sunda teh, ieu Bandung teh, ieu Jawa Barat teh eta namanya. Ulah, ieu teh Jawa Barat apa Korea? Memang tantangan luar biasa punya Kang Laura. Spesifik karena tugas sareng tupoksi ibu di Dinas Kominfo Jawa Barat nu juga naon aya ibu Kominfo Jawa Barat. Seurnya Seur bisa dina IT nya teknologi informasi istilah-istilah asing lah nya transformasi digital ngubah tina cara-cara biasa anu konvensional karena digital dina pemerintahan dina layanan publik terus oge integrasinya rupi-rupi aplikasi nu aya supados langkung ya efisien lah efisien efektif gitu nya oge dina urusan informasi nya urusan komunikasi. Nah, ayeuna teh nuju digedurkeun supados di kabupaten kota teh ngabentuk unit penangkal hoax, unit penangkal. Upami telepat mah sebenarnya Jabar Saber Hoax. Ya, pami Jabar mah Jabar Saber Hoax. Sapu bersih hoax. Nah, ayeuna hoyong di unit di kabupaten kota sapertos kitu. Sapertos kumaha Bu secara strukturna. Nah, misalnya kelompok atau napi memang aya di mana cantolna ka mana eta teh.
ya seperti tim lahnya Hmm. biasa di dinas Kominfo. Kominfo, tapi biasa ngajak unsur-unsur nusanesna gitu lahnya. Nah terus dilatih lahnya Kemampuan kecakapan. kamu verifikasi. Nah itu berita teleres, Oh, foto kata teleres, video teleres kan pas ayeuna terus lahnya Mhm. sarana-sarana teknologina pas gitu. Luar biasa. Kanca mitra sadaya kacida pisan sibukna ibu teh. Minangkabau di Kominfo Jawa Barat tangtos program nawe saabreg. Nu pasti mah orang kedah ngadukung. Orang kedah ngiring terlibat secara langsung. Manawi aya ajakan atanapi panghiap kanggo warga Tatar Sunda misalnya tumali sareng program anu nuju di garap ku Kominfo Jawa Barat. Anu penting banyak atikannya Atikan. oke terus ningkat ke naon teh lah ningkatkeunnya kebiasaan maca nya Kebiasaan maca. baca buku baca naon pokona mah kedah we nya Ulah bawaan kada maca namanya. kedah janten naonnya Kebiasaan. Jadi dinten. oke dibiasakeun nya cara berpikir logik nya eta kan urang teh eta pikirannya Kawi mata tas kakikis. mohon gampang kena Informasi segala rupi lah ya. Terus oge urang teh kan nyarios mah Sunda, tapi teknologi mah Sesah. kedah terus diajar. Kena diajar. Nu paling maju teh gitu lah nya. Angger ari nyarios mah teu naon gitu kan. Naon. Ku bahasa Sunda gitu nya, tapi urang teh tong gaptek lah gitu nya. Nah, oge ayeuna teh menuju di gedurkeun oge namina desa digital. Desa digital. Nah, oge warga masyarakatnya didorong oge nganggo produktif lahnya Produktif. dina ekonominya tiasa misalnya calan teh ayeuna mah geus nganggo Pas HP biasa handphone atau aplikasi gitu nya. terus gitu. Aya oge nanti dukungannya di e-commerce lah ya. Seperti Tokopedia, Bukalapak, kali itu benernya terus aya koneksi ibunya. terus dari ke desa-desa, terus ribuan desa lah mau dibantos gitunya. Nah, ayeuna mah orang tiasa lamun hirup di desa teh tiasa tetap makmur gitunya, rezeki Kota. Betul mah gitunya bisnisnya mendunia gitu. Mendunia. digital Pendekatan digital gitu. Wah enggak. Luar biasa kanca mitra sadaya eta anu di dugikeun ku Ibu Kadis Kominfo Jawa Barat. Di antawisnya ngagedurkeun semangat desa digital. Di antawisna bakal lahir para volunteer, bakal lahir warga anu parigel nyangking alih teknologi tina manual ka digital. Hatur nuhun waktosna Ibu kacontang mudah-mudahan aya manfaatna naon anu janten gunem catur wanon sok sanaos singkat waktos. Tah sakitu kanca mitra sadaya hapunten nu kasun pangampuran nu kateda bila aya bahasa kirang pernah kirang tata kirang titik kirang daduga prayoga maklum jalmi teu luput nelepatkeun kalepatan. Cak urang teu dihadireun sieum urang teu dihanjuang siang parantin nyokot ninggalkeun. Tepang deui dina edisi ngawas namaris dongkap. Tetep di ngawas ngawako ngabas wartos nu atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi